Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu urang ngalajengkeun deui hanca daresan urang sadayana kitab matan Fathul Majid halaman 44. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. As-sifatur rabi'atu ari sifat nomor kaopat al-wajibatu anu wajib lahum ka para rasul. Alaihi meta muga tetep ka para rasul as-sholatu ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan. Al-faltonatu eta sifat faltonah ayil hadaku tegesna cerdas. Wa dalilu sareng ari dalil ala subutil faltonati kana tetepna sifat faltonah lahum di para rasul. Alaihi meta muga tetep ka para rasul as-sholatu ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan. Annahu eta sayaktosna kalakuan sareng tingkah lawin tafats eta lamun teu aya anhum di para rasul naon al-faltonatu sifat patonah lam yakdiru tangtu moal kawasa itu rusul ala iqamatil hujjati kana ngadegen hujjah alal khasmi ngelehkeun musuh. Lakin iqamatul hujjati tatapina ari ngadegen hujjah alal khasmi ngelehkeun ka musuh dalla eta nuduhkeun alaiha kana itu iqamah naon al-Qur'anu syarifu Qur'an anu mulya fi mawadhi'a katsiratin dina pirang-pirang tempat anu seueur. Wa iqamatul hujjati ari ngadegen hujjah la takunu eta moal aya ieu iqamah illa minal faltoni eta kecuali tina kapinteran. Pasabata mangka tetep lahum ka para rasul naon al faltonatu sifat fatonah. Wa idza sabata sareng di mana-mana tetep lahum ka para rasul naon al faltonatu sifat fatonah istahala mangka mustahil alaihim ka para rasul naon al biladatu sifat biladah. Allati anu hiya ari itu lati didul faltonati eta lalawanan sifat fatonah. Fahaza mangka ari ieu ma tegesna perkara yajibu anu wajib ieu ma wa ma sareng perkara yastahilu anu mustahil ieu ma bihaqqir rusuli di hakna pirang-pirang rasul. Alaihi meta muga tetep ka para rasul as-sholatu ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan. Wa'lam sareng kudu nganyahokeun anjeun annahu kana sayaktosna kalakuan sareng tingkah yajibu eta wajib ala kulli mukallafin kasakabeh jalma mukallaf naon aya arifa yen nganyahokeun ieu mukallaf ar-rusul al-mazkurina ka pirang-pirang utusan anu dicarioskeun fil Qur'ani dinal Al-Qur'an tafsilan kalawan terperinci. Wahum sareng ari itu rusul khamsatu wa isyruna eta 25 naonana rasulan rusulna yajibu wajib ala kulli mukallafin kasakabe jalma mukallaf naon aya arifahum yen nganyahokeun itu mukallaf ka rusul tafsilan kalawan terperinci bimakna annahu kalawan makna sayaktosna kalakuan sareng tingkah lausu ila eta lamun ditaros ieu mukallaf an wahidin tina salah sahiji minhum ti para rusul yujibu mangka ngajawab itu mukallaf bi annahu kana sayaktosna wahid rasulun eta utusan. Fa innafa mangka lamun nganapikeun ieu wahid fa innafa mangka lamun nganapikeun ieu mukallaf risalata wahidin kana pangkat karasulan salah sahiji minhum tina itu rusul fala khilafa mangka teu aya perbedaan fi kuprihi dina kakupuranana itu mukallaf bil ijma'i kalawan sepakat. Wa amma in qala sareng anapun lamun ngucapkeun ieu si mukallaf la a'rifuhu henteu terang kuring ka itu wahid awala a'rifuhu atawa henteu nyaho kuring annahu kana sayaktosna itu wahid teh rasulun eta utusan. Fakila mangka dicarioskeun bikuprihi kana kakupuranana itu mukallaf wa alaihi sareng eta tetep kana itu kufur aksarul ulama ari mayoritas ulama
Wakila sareng dicarioskeun naon bi adami kufrihi teu aya kufurna itu mukallaf wa alaihi sareng eta tetep kana ieu kil al aqallu ari minoritas minhum eta tetep tina sapalihna ulama minhum eta tetep tina sapalihna ulama wa qad nadzoma sareng nyata nganadomkeun saba'duhum sapalihna ulama fi qaulihi dina cariosan ulama hatmun ala kulli ditaklifi ma'rifatun bi ambiya ala tafsili qad ulimu fitilka hujjatuna minhum samaniyatun min ba'di asyrin wa yabqa sab'atun wa humun Idrisu Hudun Syu'aibu Sholihun wa kaza Dzulkifli Adamu bil Mukhtari qad khutimu hatmun pasti ala kulli taklifi ka satiap jalma anu ngabogaan kataklif naon ma'rifatun nganyahokeun bi ambiya ka pirang-pirang nabi ala tafsili kana terperinci qad ulimu anu nyata dikanyahokeun ieu ambiya pitil kahujjatuna dina ayat til kahujjatuna minhum eta tetep tina itu ambiya samaniatun ari 8 mimba di asyrin tina sabada 10 wayabko sareng nyesa saha sab'atun 7 wahum sareng ari itu sab'ah Idrisun eta Nabi Idris Hudun kadua Nabi Hud Syu'aibun sareng katilu Nabi Syu'aib Sholihun sareng kaopat Nabi Soleh wa kaza sareng eta nya kitu deui saperti Nabi Soleh Zulkifli ari Nabi Dzulkifli Adamu Nabi Adam bil Mukhtari kalawan Nabi Muhammad qad khutimu anu nyata ditungtungan ieu ambiya fahaula il khamsatu wallahu a'lam bissawab.